Dek naon deui atuh nu di pikiran. Awak sehat. Akal sampurna. Harta aya. Masih kene encan bisa husu kene bae goblok jasa teh. Rizki nu Allah urang penta ka Gusti Allah, sehat nu Allah, jag-jag nu Allah, ilmu nu Allah, segala rupa nu Allah geus urang bersandar ulah ka sasaha iwalti ka Gusti Allah subhanahu urang dibere sehat ku Gusti Allah, dibere sugih ku Gusti Allah, dibere susah ku Gusti Allah. Ai dibere sugih mana mah barang dibere susah kos lainang Allah teu nemah urang mun Allah kadeuleu asana dihajar Gusti Allah. Dihajar ku urang sia ka aing mah susah bae. Antak hadena Allah teu kadeuleu. Mun Allah ngabungkeuleu kadeuleu asada urang cikupa demo kabeh ka Allah. Antak tetep Allah mah maha suci Allah subhanahu mutlak kumaha Allah. Dibulak-balik ngaji teh supaya ngenal Allah, dika-Allahkeun tetep bae hate urang ngolembarkeun. Kita dagang sok laksanakeun sesuai jeung aturanana, untung jeung rugi nama Allah nu nentukeun. Dagang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana, begitu untung susurian. Hahaha. Nang Allah tanyana ge ngomong, alhamdulillah ku Allah dibere untung ngageleger kana ceuli alhamdulillah rabbil alamin. Luar biasa. Rugi. Nang Allah keneh ieu. Sial jasa. Kos lain nang Allah. Aduh, goblok tolol jasa. Kos lain nang Allah padahal nang Allah. Beres sehat, alhamdulillah rabbil alamin. Mantap jasa Allah, barahan jasa narasa. Dibere gering, goblok jasa goblok, sial jasa. Kos lain nang Allah. Jadi kabeh dia menang. Orang lamun ditanya mah gitu. Hirup nang sa, nang Allah. Sehat, nang Allah. Gering, nang Allah. Kabeh ngomong mah bisa lantaran ngaji, begitu praktek nah eta kakarak hese jasa. Urang boga pamajikan nurut, alhamdulillah. Cek urang aing boga pamajikan nang Allah nurut jasa ka aya. Pas boga pamajikan galak, sial-sial teuing. Padahal nang Allah keneh teh. Nang Allah kene ngan orang bertindak dicandung sia ku aing. Cek jana aing lain lalaki berenang. Coba sih. Mun geus dicandung tambah marah apa haju cicing. Geus kitu bae geus lalaki moal hese-hese. Brak marah balik. Masya Allah nah ieu ibadah ka Gusti Allah urang moal sampurna. Kecuali bisalamatil anfus wal uqul wal amwal allati hiyal qawam. Kecuali salamet awak, salamet akal, salamet harta. Kakarak urang bisa tentrem ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Awak sehat, akal sehat, harta jang dahar jang nginum jang pake jang ngiuhan, bahkan dibere leuwih ku Gusti boga kendaraan, boga pamajikan bahenol nerkom. Enggeus urang teh tah kuduna mah kos kitu teh khusu ibadah ka Gusti Allah. Mantep.
dek naon deui atuh nu di pikiran. Awak sehat, akal sampurna, harta aya, masih kene encan bisa husu kene bae goblok jasa teh jelema. Tolol bin goblok bin oplok. Aing geus teu naon deui cak Allah atuh sia ku aing dibere kurang kumaha aing ka sia mere. Awak dibere sehat ku aing sia jag-jag gua ringkas. Ayo coba akal atuh sia jang mukar pikir dan lain sebagainya, ukal ekol dan naon ge bisa. Harta dibere ku aing tapi tetep bae can bisa khusuk keneh bae. Tah eta nu kudu diarahan. Nu teu sehat mah salat teu husu wajar cak Gusti Allah mikiran penyakit nya. Mikiran penyakit wajar geus ku aing geus dihampura bae geus tah geus. Lantaran panyakitan nang di aing keneh teu husu ge nya ku nyeri. Kurang sampurna akalna pasti teu husu lantaran kurang sampurna komo nu edan mah. Geus dihampura ku aing. Anu susah jasa dahar isuk sore hese can aya, dahar sore jang isuk can aya. Eta tah can kos kitu teh can husu wajar. Atuh pan aya sia mah haji goblok amat. Aduh cak Gus urang dicarekan ku Gusti Allah ji. Heuh. Tah eta tinggal neangan husu kumaha tah. Neuk naon deui nu dipikiran atuh. Naon deui coba? Allahu Akbar. Pikiran naon coba ieu? Awak sehat. Akal sampurna. Harta jaleuwih tidak harsa bulanan satahun ge aya. Kok masih kena culak colok? Naon tah coba tah? Nah eta. Tah eta teh lamun Ki Haji kos kitu tahajud teu husu. Nah ieu mah diseret ge ka neraka jahanam. Seret ku malaikat, Ji, sini Ji. Aduh Masya Allah karim ya. Tuh. Wal ibadatu la yatimul maqsudu biha illa bisalamatil anfus wal uqul wal amwal allati hiyal qawam. Etalah nutilu etalah kajejegan manusia. Nu mantak timbullah di dinya sababaraha poin. Hiji Allah ngaharamkeun ngabunuh jelema mukmin fa harramallahu taala qatlal mu'min wal mu'ahid bi ghairi haqqin. Allah ngaharamkeun ngabunuh mukmin, ngabunuh kafir muahad atau muahid tanpa aya hak. Lantaran ieu bakal ngarusak tatanan pan awak teh ya kudu sampurna supaya ibadah mantep. Geus kuari urang kudu bisa nyampurnakeun awak urang heula, tata awak urang jang ibadah supaya sehat. Perlu ngadahar susu, perlu uduk. Ieu jang ibadah, ieu maksudna jang ibadah. Awak jas ieu mah sadar lamun teu ngadahar uduk teh leuleus. Geus dibawa heula ku urang awak urang ka tukang uduk. Hah sia, jeung jengkol. Ngarokok nginum sok gelas gede lak diuk tenang kan tenang tiis kan tiis cak walai katan cenah tadi jang ibadah jadi mah jang ngees juga. Mimiti diri urang teu meunang dirusak ku urang, awak urang lantaran ieu teh tatanan jang ibadah. Jaga diri urang, matak lamun urang ngabunuh sorangan kafir asup. Teu meunang ngarusak awak urang teu meunang. Dirusak awak urang ku urang sorangan haram. Sebab aslina ti dituna dua, iman jeung ibadah. Annal imana wal ibadata la yatimul maqsudu minhuma illa bisalamatil anfus wal uqul wal amwal. Iman jeung ibadah moal sampurna tujuan daripada iman jeung ibadah yakni sampai puncak. Iman luhur, ibadah luhur kecuali kudu salamet awak,
salamet akal, salamet harta. Kuaritina awak teu meunang diganggu awak urang teh. Nu mantak sing hade awak urang teh wajib kudu dijaga awak urang. Ahabun nas pangleuwih dipake karesepna manusia ku Gusti Allah adalah asaduhum panggagahna. Jelema nu gagah eta deuk naon bae siap. Ngaji siap jagagah pan. Sok tahajud siap gagah pan. Di lumur urang ge nu gagah teu tahajud. Gagah sagala rupana tah perang siap. Gagah. Jadi Allah teh terseupeun ka jelema nu letoy. Atau diajak ngaji yuk. Teresep atuh boro-boro Allah urang ge teresep. Boro-boro Allah atuh awewe ge teh mun aya lalaki kos kitu teh atuh boro resepet. Mantak angel kalaku ge. Teresep. Teresep kurang gairah. Cek awet teh naon kurang gairah kitu teh hayang aing mah cek. Boro-boro ti peuting ti beurang ge kos kitu cek teh. Boro-boro jerona luar ge kos kitu. Teh hayang aing mah. Cenah sugih, los, leg-leg kunyana sugih. Bos itu hudang jerona cenah jeung Eltai gitu terus sebarang. Diajak orang atau bebersih di jalan yuk, orang bebersih teh jalan yuk, jalan-jalan orang kajen lurah teh nita ge. Sia bae. Diajak ke orang babarengan yuk, orang ariung tah dulu orang maota 7na yuk. Sia bae aing malah moal. Dunia moal rame teh mun kos kara itu kabeh. Citra sepi citra. Kita tahajud, boro-boro tahajud siapa bae. Tah eta teresep jasa tah boro-boro Allah tuh urang ge teresep kadu kos kitu teh. Nah ieu awak jaga kurang. Sakadar gurak-gerak di imah bae niat supaya sehat jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuari awak urang. Nah batur ge wajib dijaga atuh ku urang. Sakumaha diri urang hayang sehat batur ge hayang sehat. Sakumaha diri urang teh embung dirusak awak urang batur ge embung dirusak. Ketika batur dibunuh ieu berarti geus doror ngarusak takos kitu teh. Sedengkeun la dororo wala diroro. Teu meunang ngarusak diri, teu meunang ngarusak batur. Nah kuari ngarusak batur di mana-mana nu wajib dijaga kemudian dirusak kena sanksi. Tayu urang keur nyaritakeun sanksi-sanksi ngaranna qisas walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Hiji Gusti Allah teh ngaharamkeun ngabunuh jelema mukmin lantaran ngarusak tatanan awak. Di samping ngabunuh teh neunggel sebab ieu adalah kembang-kembang pembunuhan. Kitu kene menganiaya sebab menganiaya eta adalah kembang pembunuhan anu mengarah kana pembunuhan baik darbu jarhu qatul atrab zalim dan lain sebagainya lantaran ieu yufdi ilal qatli haram. Ngan aya nu wajib dipaehan lantaran ieu teh ngarusak tatanan agama Islam. Hiji kafir harobi, kafir anu deuk merangan Islam wajib dipaehan lantaran kusabab dipaehan jelema kafir eta agama jadi langgeng, agama jadi luhur, kamadaratan agama teh jadi tumbang. Lamun eta kafir harobi dipaehan wajib maehan kafir harobi. Kafir memerangan terhadap mukmin. Nomor kedua wajib dipaehan sanajan agamana Islam jelema nu zina muhson. Nah ieu jelema zina muhson sanajan agamana mukmin wajib dipaehan zajron an hadhil mafsadat. Lantaran ieu engke kabahayaan timbul ku ayana perzinahan. Paehan. Lamun ku urang dilaksanakeun dan nu zinah dipaehan asana sabelah pasar kemis modar kabeh. Sabelah pasar kemis termasuk aki-aki ge nu zina modar geus. Sabelah pasar kemis lah pokona mah. Di pasar kemis ka Kulon. Di pasar kemis ka Cilongok aman.
Masyaallah karim. Kemudian lumayan ngahaja paehan deui kisos lantaran ngarusak tatanan. Nah iyalah hasil daripada ayat walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabil la'allakum tattaqun. Nomor kedua Allah ngaharamkeun ngadumbling. Ngadumbling mah ngadumbling ngasupkeun bobogaan lalaki jalan tukang. Liwat ngaranna. Ngadumbling boh ka lalaki boh ka awewe ieulah model kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis paehan bae sarua Allah ngaharamkeun. Sebab naon? Lamun aya jelema zina, jelema ngaliwat eta hartina ngadumbling. Eta putus turunan. Kos jelema zina. Guari loba nu ngomong kos kieu naon kawin-kawin teuing ngariweuh-riweuh. Urang mah boga duit 50.000 bisa cek kieu. Malah mah 20.000 ge bisa. Hayang-hayang teuing mah dihutang. Oh, di mana eta tah di kawasan Ambalaya sia tinggal neangan bae. Di kawasan mana di Pasar Kemis loba jasa. Di Puri ge aya. Aslina mah di Citra. Eta asli nama didinya tah mucikarina aya di dinya tah eta teh ngeuweuhkeun turunan jelema lamun zina nah itu sepira meuli beres balik meuli beres balik geus teu boga turunan kitu keneh ngadumbling jalan tukang rek lalaki rek awewe tuh haram bae tah eta ngeuweuhkeun turunan bunuh jelema nu kos kitu haram. Hukumna Masya Allah Allah ngaharamkeun zina lantaran ngeuweukeun turunan dina ayana turunan engke teh lain turunan asli jadi ikhtilat. Ikhtilat teh campur antara turunan nu asli jeung nu teu asli kadituna bakal acak-acakan. Engkena resepna nonton TV mamawa HP. Eta lah geus teu paruguh nyiku. Keturun deui ka anakna zina deui zina naudzubillah min zalik wa min zalik. Kulantaran akal kudu dijaga teu meunang dirusak atuh akal teh ketika akal dirusak ku mabok misalna na ieu ge kudu dijilid amankeun ku pamarentah. Ketika harta wajib dijaga mun aya pamalingan bopotong sakieu iyalah sanksi. Jadi nu wajib dijaga hiji awak, nomor kedua akal, nomor katilu harta wajib dijaga ku urang. Mandak urang mempertahankan harta urang, gelut urang, paeh urang syahid bae sarua bae. Sebab wajib dijaga. Urang mawa pemajikan, kemudian pemajikan urang direbut batur, urang cicing bae, tolol. Ulah-ulah cak Allah cak pamajikan urang ge ka, atuh tolol teuing kakak. Cak pamajikan urang ge tolol, cak Allah ge sarua. Tetep bae. Urang ketika pemajikan urang aya nu noel, goblok sia. Tual-tual ka pemajikan aing. Mana pemajikan sia? Tual deui ku aing. Tamen toel-toelan tungtung nama itu. Dah ketika pemajikan orang direbut, pertahankan ku urang sekuat tenaga urang mempertahankan harta, mempertahankan pemajikan wajib hukum. Tah komo mempertahankan awak urangnya. Nah ieu urang keur nyaritakeun kisos lantaran wajib dijaga. Diri urang wajib dijaga, batur ge wajib. Ketika dirusak ku urang kena sanksi.